Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarad ka alam jin. Ayeuna bagian anu ka 32 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan arehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Arah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarad ka alam jin bagian anu ka 32 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna paganeula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak tungdung tes. Pamiarsa sadayana, dina poe eta nalika Lamsijan nepi ka hareupeun imah Pasutar. Kasampak teh aya 2 urang polisi karek kaluar ti imah Pasutar. Lamsijan teu langsung asup ka jero, tapi ngajanteng heula hareupeun panto gerbang. Bari nalingakeun Pasutar anu keur ngobrol hareupeun panto. Telila 2 orang polisi teh arasup kana jero mobil dinesna. Satuluyna mobil teh laju ngageleser ninggalkeun imahna Pasutar. Sanggeus para polisi areuweuh mah gancang harita Lamsijan mencet bel. Kalawan teu kungsi lila Pasutar kaluar deui. Didinya manehna nempo Lamsijan nu aya ngajantang di teras hareup. Punten, ari ieu sareng saha? Sareng bade aya kapreogian ka saya teh. Abdi Lamsijan Pak, ti Cijulang. Oh, Jang Ijan. Calon carogena Neng Eis pangentennya. Tanya Pasutar. Dumeh tadi burita aya nelepon ngabejaan yen Lamsijan pi minantunana keur kadinya. Leres muhun Pak. Tema Lamsijan bari unggul. Ari sugan teh saha? Sok atuh Jang, ka dieu ka jero. Sok mangga calik-calik. Ucap Pasutar. Sanggeus ditah kitu mah, Lamsijan terus ka jero. Bari tuluy gek diuk. Sementara Pasutar kadenge cumarita. Duh, hampura Jang.
bapaknya hampura ieu teh can bisa ngalongok ka ibu bos kulantaran kadieuna aya we polisi minta keterangan ieu teh jang. Teh sawios-wios pak da dimaklum ieu ku ibu oge mung nya kitu abdi teh ayeuna sasatna kapapancenan dipiwarang naroskeun kumaha kajantenan salaresna dugi kajantenan kieu pak. Pasutar kata empo ngareng hapeula semu jero nalika rek nembalanana teh. Ari nu sabenerna mah bapak oge bingung jang ieu teh sabab ujug-ujug didatangan ku pihak polisi bari nembongkeun surat penggeledahan cenah numutkeun laporan intelna yen salah sahiji kamar hotel teh dipake gudang obat-obatan nu dilarang. Nya di dinya bapak oge satadina mah teu narima pedah dati kamari oge eueuh tamu ka kamar nomor 12 atuh. Tapi anehna sanggeusna diilikan ka kamar bener pisan meh aya hampir sakilona obat anu dilarang di jero kamar 12 aja. Upami intelna bapak terang teh atanapi anu pangpayuna ngalaporkeun perkawis obat eta. Karuun teu jang da teu dibere nyaho intel nama. Pami kunci kamarna aya teu pak waktos digerebegna. Tanya Lamsijan bari ngaluarkeun rokok samsu sangkan kayaan rada cair. Aya jang kunci malangkep nu leungit. Oh gitu. Berarti anu nyandak atunya ari kitu mah pak. Teras eta kunci geus anu nyandak teh disimpan deui di tempatna jigana mah. Teras deui ari resepsionisna ka mana pak? Waktos kajantenan panggerebegan eta. Aya jang tapi eta oge serepna sabab ari pagawe aslina mah keur cuti cenah eta teh. Tiasa ningal rekaman CCTV teu pak? Abdi hoyong ningal rekaman ti saminggon kapengker. Abdi yakin eta barang anu disimpenna sadinten atapi 3 dinten sateu acan panggerebegan. Soalna teu mungkin pamit aya jalmi anu lebat ka eta kamar mah pak. Pasutar jadi ngahulang jika nu bingung waktu dipenta rekaman CCTV teh. Tapi saterusna mehna nembalan. Pugu eta CCTV na disita ku polisi jang. Tapi aya foto waktu keur digeledah nama. Lamsijan unggut-unggutan bari diselang ku ngisep rokona. Saterusna nembalan. Cobi ningal foto napa? Pasutar tuluy ngoloyor heula ka kamarna rek nyokot foto. Teu lila geus norojol deui bari mikeun 3 lambar foto ka Lamsijan. Kalayan bari ditilik-tilik Lamsijan nempoan foto. Terangna kerung. Waktu nempo aya bungkus rokok Marlboro anu ngilu ka foto dina meja. Nah hatena ngagerentes. Berarti bener. Aya jalma di jero. Aya jalma jero anu jadi hianat. Sabab eta aya rokok dina meja. Yakin eta jalma pasti nyalse dina neundeun barangna. Sabab teu mungkin mun asup ka kamar lamun teu ngaruksak kunci mah. Soalna gagang pantau mah teu ruksak. Kajaba teh eta jalmana pasti paham tempat neundeun kunci kamar. Aing kudu nalungtik si resepsionisna heula ieu mah. Da pasti jalma jero keneh. Satuluna Lamsijan ngomong deui ka Pasutar. Pami karyawan tos aya nu dicuriga teu acan pak ku pihak kepolisian. Nu matak teu acan jang. Kumargi masih dina panalungtikan keneh ieu teh. Oh nya entos atuh ari kitu mah. Maginten kieu wae heula pak. Kumargi ayeuna mah tos sonten ieu teh bade abdi bade teras heula we punten tos kaganggunya pak. Pami aya kabar anu enggal mah wartosan we ka ibu. Oh mangajang siap. Hampura ieu teu disuguhan cai-cai acan di dieu oge. Wartoskeun we ka ibu bos sing tenang we heula dan nuju diusahakeun di dieu oge supados engarengse.
Mohon mangga Pak. Waron Lamsijan bari sasalaman. Geus kitu mah manehna tuluy kaluar ngahirupan motor Kryptona. Nu terus maju ninggalkeun imahna Pasutar. Dina satengahing perjalanan, Lamsijan nyimpang heula ka wartel pikeun ngabejaneng euis jeung indungna. Yen manehna moal wakabalik tereh-tereh. Sabab salianti urusana can nyimpul. Manehna boga rencana pikeun nalingakeun gurak-gerik si resepsionis. Sabisa-bisa Lamsijan nutup diri sangkan teu katohyan nalika dirina aya di lingkungan hotelna Burita. Ngahaja Lamsijan manehna nyewa losmen anu teu jauh ti dinya pikeun nalingakeun pergerakan inceranana. Tabuh 7 isuk-isuk Lamsijan ngahajakeun ngopi heula di hiji warung peuntaseun hotelna Burita. Tidinya jelas pisan katempo aya tali koneng garis polisi anu ngalingkung di buruan hotel. Anu netelakeun yen eta hotel teh teu meunang aya jalma nu asup salian di polisi. Bari nyuruput cikopi payitna, panon Lamsijan merhatikeun ka saurang lalaki anu karek turun tina motor. Teu lila pakurunyung mobil sedan asup ka buruan hotel. Tidinya kaluar 2 urang lalaki tengah tubuh anu papakeana rapih. Muru nyamperkeun lalaki anu tadi turun tina motor. Siki panon Lamsijan rada dipolototkeun waktu nenjo salah seorang lalaki nu make setelan kameja. Maklum posisina cukup jauh jaba kahalangan ku lalar liwatna mobil di jalan raya. Tapi saterusna dadanak karasa ratu sanggeus tetenjoana jentre. Ai kapan eta teh padaud. Tapi sah nu saurang nanya moal kitu paheru mah jigana heueuh eta paheru-heru teh. Aing jadi ingat kana foto Roko Mariboro hayang nyaho rek dituturkeun sia ku aing mah. Kitu gerendengna Lamsijan harita. Selang sapanginuman harita katempo padaud arasup deui kana mobil anu terus maju ngageleser leumpang kabeh kidulkeun. Santuluyna sanggeus mayar heula cikopi, Lamsijan gancang ngahirupan motorna. Bari rada rusuh, manehna tuluy nuturkeun mobil sedan anu ditumpakan ku padaud. Sapanjang waktu nalika Lamsijan aya setukangan mobilna padaud, rasa kapanasaran beuki nambahan. Sabab jalan anu diliwatanana sarua percis jeung poe kamari. Narek ka mana eta jalma nu sabenerna? Rek ka mana cenah eta padaud? Aing asa curiga ka tapi teu mungkin. Ceuk Lamsijan na jero hatena. Teu lila ti harita leo mobil teh mengkol ka jalan parapatan. Nu saterusna di palebah imah gedong, mobil langsung asup ka buruan. Tangtuna panenjona Lamsijan teu salah, najan posisina cukup jauh. Manehna kacida ngagebegna waktu narima kanyataan yen padaud teh keuning asup ka imahna Pasutar. Atuh Lamsijan ngagerendeng. Bener panyangka aing. Pasti aya urang jero anu khianat. Salian ti eta Roko Mariboro geus jadi bukti cukup kuat. Sebab aing nyaho roko eta kasedapna padaud. Moal salah. Tapi kumaha carana ye? Sangkan ayeuna aing bisa asup pikeun ngadengikeun naon nu bakal rencanakeun ku maranehna. Kapaksa aing kudu menta deui bantuan ka Nyi Patimah ieu mah. Tapi hanjakal dina danget eta mah naas pikeun Lamsijan. Sabab teu kanyahoan ti tadina ujug-ujug kep. Sebagian beungeutna dirungkupan karung goni bari terus didengkek. Salian ti kitu suku jeung leungeunna tuluy ditalikung di barogot.
Dumasarkan hal eta lamsijan ukur bisa abrug-abrugan kulantaran sungutna oge disumpal najan bari setengah pola ngalepaskeun diri tapi usahana percuma alatan anu nyerekna aya kan opat urangna. Salah seorang diantarana kadenge nyarita, akhirna budak oge mangruk euy Ganjang asup kana mobil euy tuluy alungkeun we ka laut sakumaha parenta si bos Ganjang. Sanggeus kitu mah harita lamsijan digarotong dihasupkeun kana mobil bari tuluy dibawa ngabiur indit nuju ka sisi basisir. Gancangna carita sanepina mobil nu mawa ka lamsijan nepi ka sisi basisir. Lamsijan anu teu walakaya harta dibawa kana parahu motor dibawa indit ke tengah laut. Didinya opat urang lalaki bengis teh tanpa rasa kemanusiaan ngalungkeun lamsijan kana umpal-umpalana samudra. Kujubar. Modar. Opatanana laju sadeuri pating barakatak bangun ngeunah pisan. Tamat si riwayat lamsijan. Mana oge ulah coba-coba rek ngalawan. Komo ka kami ye opat garong di pakidulan. Ayo ah. Ayeuna mah urang laporan ka bos euy. Kitu ceuk Ki Japra salaku gegedug eta rampok di wewengkon pakidulan. Samentara dina poe eta keneh kayaan di imah Pasutar. Harita Padaud, Paheru, Jang Deni keur saruka bunga pesta pora. Nalika menang laporan ti Ki Japra yen lamsijan geus palastra dialungkeun ka tengah laut. Komo Padaud mah teu sirikna ajrag-ajragan saking ku ngarasa puasna. Ayo ah Pasutar, urang nginum sapuasna. Urang rayakeun sabab sakedeung deui Pasutar bakal menang bonus gede ya. Japra, kade poho peuting engke sebarkeun racun ditambah kurang Mandasari supaya hurangna malodar kabeh. Mi karasaeun tah ku sirita akibat ngalawan kanu jadi salaki. Kitu edana Padaud harita bari nyicikeun whisky kana gelas Pasutar. Jang Deni mairan bari ditungtungan ku seuri pika sabeleun. Berarti ari kitu mah isuk kuring bisa mawaneng euy sebenarnya pikeun diajak senang-senang. Bisa wae asal kudu aya duit heula 5 miliar. Barang ngadenge kitu Jang Deni jadi ngentab amarahna. Kalayan teu tetep pasini deui hiu cobrot cungkel alah. Padaud ngagoak. Awakna ngacungkal nambruk nubruk meja beungeutna boborot getih. Sangeunana sia ngomong Daud. Manasina aing rek nurut kitu-kitu wae ka sia. Dengikeun ku sia. Timiti detik ieu sia geus eueuh hubungan jeung aing deuleu. Japra, Gancang Barogod. Sumpal tasungutna kecebulkeun deui ka laut. Tuman jelema kitu patut mah. Aduh, ampun Jang, ampun. Aduh, Bapak mah heureuy kitu sote aduh. Kumaha ieu teh kapan urang geus sapu korek kongsi tapi kunaon jadi kieu. Cek Padaud bari jumarigjeug. Paheru kadeng enem pasinis. Wayahna lantaran ayeuna mah kuring geus teu butuh ku Padaud. Jadi hampura mun sanasib jeung si lamsijan. Sapada harita beungeut Padaud jadi sepak koneas. Tuurna ngaleper, matana bolotot, bibirna ngageter. Sabab dirina geus katipu ku muslihatna Paheru. Jeung deui aya nu leuwih pikasieunana. Sabab seolah-olah malakal maut kiwari geus nampe di hareupeunana. Bari jeung soak Padaud teu nyembah-nyembah sangkan Jang Deni aya saeutik rasa karunya ka dirina. Hampura Jang, aduh hampura, ampun Jang, ampun. Mangga teh teuing anak bapa marek dikumaha-kumakeun we oge. Nu penting mah hampura Bapak Jang, hampura. Bapak-bapak tai lutung sia.
Tesudi teuing keblek mitoha model kitu. Jabage percuma sing dihampura oge lantaran engkena bakal jadi cucuk rurujit. Japra, mantong cicing wae. Kencang talian bawa di ka laut, Japra. Teu pajar bisa kumaha. Sanajan satekah pola ngalawan. Tapi kakuatanana eueuh hartina. Sabab dikepung ku opat garong bengis jabarosa tanagana. Antukna nasibna kacida pikawatireunana. Pak Daud jadi sakarung kalawan bari awakna pinuh ku tatu diseret diasupkeun kana mobil rek dialungkeun ka tengah laut. Nalika Pak Daud diseret, Pasutar anu luput tina perhatian Pak Heru jeung Jang Deni gancang nguliwad ka tukang. Senajan bari noroktok tuur, antukna manehna bisa kaluar ti imahna ku jalan naik kana tembok. Di barung ku ngahegakna napas, Pasutar langsung ngabretak lumpat sakalumpat lampetna. Heuleut sapanginuman, Jang Deni karak sadar yen Pasutar geus eueuh di dinya. Bangsat budug si Sutar. Kabur euy. Si bangsat budug kabur, gancang keangan, gancang udak. Kitu ceuk Jang Deni ka Ki Japra nu karek datang tas miceun Pak Daud. Pamiarsa sadayana, cag urang tunda ngeunaan nasib Pasutar. Nah nasibna bakal akur jeung Pak Daud atawa Lamsijan. Mangga kantun Bandungan we kumaha geletuk batuna kecebur caina. Caturkeun sapoe di saprak ditinggalkeun ku Lamsijan ka Pangandaran kaya Neng Euis meuwah alum. Hatena pinuh ku rupa-rupaning Kamelang. Saestuna diuk salah ngedeng teu jongjon lantaran kabayang we rupa Lamsijan. Natras ka mana atuh Kang? Geuning teu acan aya deui ngiberan. Abdi masa lempah. Kitu micangcamna Neng Euis harita. Sabot keur ngalamun kitu, telepon di tengah imah kadenge disada. Atuh gancang Neng Euis ngorejat bari terus ngangkat eta telepon. Halo, sareng saha ieu? Tanya Neng Euis. Ieu abdi Pasutar. Wayahna Neng saenggalna ngungsi heula kumargi anak buah Pak Heru jeung anak buah anu sejena bakal ngajora gadinya. Malah tuang rama duka kumaha nasibna kusabab tadi teh disiksa ku anak buahna. Sakitu heula Neng, hapunten kumargi walurat ieu Neng. Ceuk eta sora nu ngaku Pasutar bari nutup teleponna. Bapak? Mah? Bapak mah? Cerit Neng Euis bari lompat nyamperkeun Burita. Aya naon Euis? Aya naon ieu teh? Oh, Bapak disiksa ku si Deni. Kurang piwarang ngungsi heula mah. Astagfirullahalazim. Kumaha ieu gancang geron Mang Karto? Cek Burita bari lompat ka tukang nyamperkeun Mang Karto. Mang, siapkeun mobil Mang. Urang ngungsi ayeuna ayu Mang. Sanajan bari kaweur, Mang Karto gancang ka garasi ngaluarkeun mobil. Saterusna Burita jeung Neng Euis laju arasut. Bade ka mana ieu urang, Bu? Ka Kalapa Genep we ka Pasurya. Sanggeus kitu mah, Mang Karto tuluy ngebut mau mobil nuju ka Kalapa Genep. Selang 5 menitan Burita kaluar ti imahna, guru tak teh Pak Heru jeung anak buahna daratang. Kalayan ti loba basa-basi deui, eta genep urang jalma laju arasup ka pakarangan imah. Kurang ajar, imahna kosong Japra. Gancang dobrak Japra pantona. Urang cicing heula di dieu sabeuting bari ngatur rencana euy. Siap bos. Wira, Kasdi, Demong, gancang dobrak. Paretah Ki Japra ka anak buahna. Kalayan teu talangke deui, 3 urang anak buah Ki Japra langsung ngajejek panto satarikna. Cebrot, adaw. Tiluanana anu ngajejek panto marental bari muringis sanggeus sabaraha kali panto dijejek. Edan, nah teas teuing panto teh meuni teu
Regrog bos. Cek si Demong bari nyeklan dampal sukun anu sing sireumeun. Alah, kebegu geuning kitu-kitu wae oge. Congkel atuh tah, congkel engselna. Sentak Ki Japra bari serepet mesat bedaug tina balik bajuna. Seret krak. Dasar garong ukur 3 kali nyokel. Pantonu sakit wawag deh akhirna muka. Sanggeus kitu mah gendepanana terus arasup ka jero imah agrengna burita. Gancangna carita kocapkeun wanci peutingna. Dina wanci peutingna Pak Heru marentahkeun sakumaha nu geus dirancang samemehna nyaeta pikeun ngaracun tambak kurangna burita. Makana dina dangat eta keneh 4 urang garong di pakidulan teh maniang dina mobil ngajugjuk ka Madasari. Teu kasaturkeun kumaha lila di jalana. Ki Japra kiwari geus aya di wewengkon Madasari. Kalayan sakumaha pituduhna Padaud samemehna. Mobil nu disetiran ku si Wira diasupkeun ka area tambak bari terus diparkirkeun handapeun tangkal kalapa. Ki Japra pangheulana turun bari nitenan ka sakurlingeun legana tambak. Kabeneran peuting eta kayaan teh sepi jempling teu jiga biasana anu sok gandeng ku pating kelegerna sora ombak. Ilaing tiluan mencar euy bari bawa ya jalikeun racun. Aing rek kalumpuhkeun heula anak buah burita nu aya di wangun itu tuh. Cek si Japra bari nunjuk ka hiji wangunan paragi pagawe tambak udang sarare. Siap Kang. Tembal Ki Wira jeung baturna. Nu saterusna tiluanana marencar. Ki Wira kabeh kaler, Ki Demong kabeh wetan, Ki Kasdi kabeh kulon, sedangkeun si Japra ngatayep ngadeukeutan wangunan. Harita si Wira pangheulana nepi ka sisi beh kaler, tapi lengkahna rada ngarengkog sabab dina sisi tambak katempo aya seorang jalma keur nangtung. Tu si Wira gancang nyalingker kana tukang tangkal kalapa. Sedangkeun panonna mah mancos seukeut percis ucing keur nitenan mangsa. Nah bener gitu eta pagawe tambak. Tapi dah tadi mah sidik teu katempo aya jalma we. Jigana keur ngawur. Pira aku yakin ngawur. Cek si Wira bari leungeun katuhuna nyekal gagang bedog anu sawaktu-waktu siap dipesat. Katayep Ki Wira ngatayap deui ngadeukeutan eta lalaki anu ngajanteng. Gerakanana estu kacidarapihna. Maklum kapan manehna mah saurang rampok gerot anu legok tapak genteng kade. Pangalaman jeung katerampilanana geus asak dina ngalakukeun aksina. Sacet Ki Wira setengah ngadepong sabab inceranna katempo ngalieu. Kan hanjakal beungeutna teu kaciri sabab peuting eta keur pamarang-marang poek bulan. Jadi kayana ukur caang kurang-rembangna cahaya lantera nu ngagantung sisi galengan tambak. Si Wira ngarenghap semu jero. Napasna dihaja ditahan sabab bisi nimbulkeun kagerwahan kanu katangtreman kana katangtreman sato peuting. Katayep si Wira ngatayep deui malah ayeuna mah jarakna paling tinggal 2 deupaan deui. Sedangkeun posisi manehna percis geus aya tukangeun eta lalaki pagawe tambak. Modar si ayeuna. Cek si Wira na jero hatena bari sret dengan katuhuna mesat bedog sedangkeun jalikeun wadah racun kumaha ditunda heula. Sacet julung. Gerakan si Wira cukup cepat ngacorelat percis macan ngarontok mangsa. Wut. Sapada harita bedogna ngolebat trek nampol bebatok eta jalma. Tapi blas. Nalika seseukeut bedogna tinggal sabuku curug deui ngahanca sasaran. Dadak sakala mangsana ujug-ujug ngaleungit atuh plos tolonyong. Serangan mautna si Wira ngeplos ngahakan angin.
sedangkan si Wira jadi nolonjong akibat kebawa ku tanaga sorangan. Sabot keur kitu, wut cebrot bobokongna aya nu najong nepi ka si Wira nangkuban na luhur galengan. Beungeutna ti sungkur tarik pisan, kusna alah. Ki Wira ngagerung, badogna maclang, bibir jeung gadona soeh baloboran ku getih. Teu lila najan bari jeung ngarasakeun kanyeri, si Wira gancang kuliang hudang deui bari malik. Maksudna marek ngayakeun serangan balesan. Tapi hiu kap. Beheungna kaburu manten dicekek. Atuh harita si Wira matana burial buncelik, sungutna calawak, ramona nunjuk kanu nyekekna. Suarana teu jelas sabab ngarebek. Kajadian harita jelas pisan nunjukkeun parobahan dina beungeut si Wira anu kacirina jiga nempo makhluk anu kacidapi kasireunana. Tapi nalika si Wira rek ngagorowok, no atuh ari ujug-ujug. Eueuh. Waktos nah kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.